Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul hijabi ari ieu eta ayat hijab. Wa faridatul haji jeung kaparduan haji. Hiji, fisanatil khomisati eta tetep dina taun kalima nazalat lungsur naon ayatul hijabi ayat hijab. Wa huwa sareng ari itu ayat hijab eta khosun anu tangtu bin nisa'ir rasuli ka pirang-pirang garwana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia sareng ari itu ayat hijab eta qauluhu ta'ala, dawuhan Allah ta'ala, wa idza sa'altumuhunna mata'an. Ayat wa idza sa'altumuhunna mata'an. Wa idza sa'altumu jeung di mana-mana menta aranjeun kabeh hunna ka itu nisa mataan kana banda. Pas'alu tah kudu menta aranjeun kabeh hunna ka itu nisa min warail hijabi ti satukangeun hijab. Zalikum ari itu eta atharu leuwih nyucikeun li kulubikum pikeun hate aranjeun kabeh, wa kulubihinna jeung kana pirang-pirang hatena itu nisa. Amma ghairu azwajihi anapun ari salianti pirang-pirang garwana Kangjeng Nabi, fa umirna maka eta diparentah itu ghair bigoddil basori ku meuremkeunana panon, wa alla yubdina jeung yen ulah nembongkeun itu goer zinatahunna kana papaesna itu goer. 2. Wayan kosimu jeung narima kabagi naon al hijabu ayat hijab salah sata aksamin kana 3 pirang-pirang bagian. Ahaduha ari salah sahijina itu salas eta khosun tangtu bin nisa'ir rasuli ka pirang-pirang garwana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asnani jeung ari anu 2 sesana eta ya ummani ngumuman itu isnani nisa'ar rasuli ka pirang-pirang garwana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhunna jeung kasalianti itu nisa'ar rasul. 3. Fal awalu maka ari anu kahiji eta antasturo yen kudu nutupan saha almar'atu awewe jami'a badaniha kana sakabeh awakna itu si mar'ah hatta wajhaha sahingga raraina itu si mar'ah wa kafaiha jeung 2 dampal pandanganna itu si mar'ah. Wa huwa sareng ari itu awal eta alladzi anu nazalat anu lungsur fihi dina itu ladzi naon ayatul hijabi ayat hijab fi sya'nin nisa'ir rasuli dina tingkah pirang-pirang garwana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sareng ari itu awal eta khosun anu tangtu bihinna ka itu nisa'ir rasul. 4. Asani ari anu kaduana eta antasturo yen kudu nutupan saha almar'atu awewe jami'a badaniha kana sakabeh awakna itu si mar'ah ilal wajha kajaba rarai wal kafaini jeung 2 dampal panangan. Wa zada jeung nambihan saha badul ulama'i sapalina ulama ahli fikih al qodamaini nambihan kana 2 dampal sampean lil keundeung dampal sampean lil pakiroti pikeun pirang-pirang awewe atawa pikeun awewe anu pakir allawati anu anut yastagilna anu katungkul itu fakirot fil mazari'i dina digawe di pasawahan.
Wazalika sareng ari itu sani eta qauluhu ta'ala dawuhan Allah ta'ala ya ayuhan nabiyyu ayat ya ayuhan nabiyyu he eling-eling nabi kul kudu bejakeun ku anjeun nabi li azwajika ka pirang-pirang bojo anjeun wa banatika jeung ka pirang-pirang anak awewe anjeun wanisa mu'minina jeung ka pirang-pirang awewe na mukminin yudnina kudu nutupan alaihinna ka itu nisaul mu'minin min jalabibihinna tina pirang-pirang tiungna itu nisaul mu'minin jilbab teh al-ahzab wa qauluhu jeung dawuhan Allah ta'ala wala yubdina zinatahunna ayat wala yubdina zinatahunna wala yubdina jeung ulah nembongkeun anjeun nisa zinatahunna kana papaesna anjeun nisa illama kajaba perkara dhahara anu tembong itu ma minha tina itu zina papaes wal yadribna jeung kudu nutupan itu nisa bihumurihinna ku tiungna itu nisa ala juyubihinna kana pirang-pirang gigir na itu nisa maksudna nutupan kana beuheungna jeung kana dadana itu nisa. Suratun Nur ari ieu eta surah An-Nur. Wa hada sareng ari ieu sani eta amun anu umum. 5 asalisu ari anu katiluna eta allayakuna yen henteu bukti naon ikhtilatun cacampuran bainan nisa'i antara pirang-pirang awewe warijali jeung pirang-pirang lalaki illa ma'a dzi mahromin kajaba anu ngabogaan kamahraman wa huwa sareng ari itu salis eta amun anu umum lin nisa'in nabi pikeun garwana nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihinna jeung salianti itu nisa'in nabi liqaulihi ta'ala liqauli sallallahu alaihi wasallam karena aya dawahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'a di mahramin la yakhluwanna ulah ngosongkeun nyaan saha rajul lalaki bi imra'atin ka awewe ulah paduduaan batur illa ma'a di mahramin kajaba sarta aya kamahraman wa hada sareng ari ieu teh ieu salis eta amun anu umum aidon deui wa fi hadal ami genep wa fi hadal ami jeung eta tetep dina ieu taun furido difardukeun naon al hajju ibadah haji alaman kajalma istato'a anu kaduga itu siman ilaihi kana itu haji sabilan di jalana liyata jamma karena supaya narima kumpul saha al muslimuna muslimin fi Makkah di kota Mekah wa yata'arafu jeung supaya silih kenal itu muslimin wa yattahidu jeung supaya ngahiji itu muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Khulasatu sanatil khamisati ari ieu eta ringkesan dina taun anu kalima minal hijrati tina hijrah. Fi sanatil khamisati tetep dina taun anu kalima minal hijrati tina hijrah hadasat anyar datang atawa terjadi naon gozwatu dumatil jandali perang dumatil jandal walam yahdus jeung henteu terjadi fiha dina itu gozwatu dumatil jandal naon harbun peperangan summa gozwatu Bani Mustalik tuluy aya perang Bani Mustalik fakutila maka dipaehan saha asrotun 10 urang wa usiro jeung ditawan saha albakuna
sasesana. Wakanat sareng bukti saha Juwairiyatu bintul Haris Siti Zuwairiyah putri na Haris sayyidihim anu jadi putri pinanana itu Bani Mustalik min jumlatis sabaya eta tina sajumlahan tawanan patazawaja tuluy nikah ka itu Siti Zuwairiyah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakana maka bukti naon tazawujuha nikahna Kangjeng Nabi ka itu Siti Zuwairiyah sababan eta jadi sabab li islami kaumiha kana asup Islam kaumna itu Bani Mustalik. Wa fi hadhil ghazwati jeung eta tetep dina ieu peperangan utuhimat disangka salah saha Sayyidatu Aisyah Sayyidah Aisyah bi Sofwan bin Mu'attal ka Sofwan bin Mu'attal pabaroa tuluy ngalubarkeun ka itu Siti Aisyah naon Al-Qur'anu ayat Qur'an. Wa fi hadhihi sanati jeung eta tetep dina ieu taun hadasat terjadi naon Ghazwatul Khandaqi perang Khandaq. Ijtama'at narima kumpul saha Quraisyun urang Quraisy ma'a ghairiha sarta lianti itu Quraisy minal arabi nyatana ti urang Arab wal Yahudi jeung ti bangsa Yahudi limuharabatil muslimina pikeun merangan muslimin. Wakana sareng bukti naon adaduhum bilanganana itu Quraisy eta asyrota alapin 10 pirang-pirang ribu 10.000. Fahafaro tuluy ngedug saha al muslimuna muslimin haulal madinati dina sakurilingeun Madinah khondakon ngedug ngagali kana parit. Wa makasa jeung cicing naon al-hisoru kepungan khamsata asyara kana 15 naonana yauman poena fasalato tuluy ngawasakeun saha Allah Gusti Allah alaihinna ngelehkeun ka itu Quraisy rihan kana angin wa junudan jeung kabala tentara lam yarau anu henteu narempoeun itu urang Quraisy kana itu junud. Waroja'u jeung baralik deui itu urang Quraisy jaibina barina anu rarugi kabeh. Wa fiha jeung eta tetep dina itu taun kalima hadasat terjadi naon Ghazwatu Bani Quraidah perang Bani Quraidah lihiyanatihim karena ciderana itu Bani Quraidah al-ahda kana perjanjian. Pakotala tuluy ngabunuh itu muslimin muslimhum ka itu Bani Quraidah wasaba jeung nawan itu muslim nisa ahum ka pirang-pirang awewena itu Bani Quraidah wa durriyatahum jeung ka turunanana itu Bani Quraidah. Wa fiha jeung tetep dina itu taun kalima tazawaja nikah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Jahsin ka Siti Zainab binti Jahsin bada antolako dina sabada yen nalak ka itu Zainab saha Zaid bin Harisah Zaid bin Harisah wa ubdilat jeung dibatalkeun naon adatut tabani kabiasaan ngangkat anak. Wa fiha jeung tetep dina itu tahun kalima furido diperdukeun naon al-hajju ibadah haji wa nazalat jeung lungsur naon ayatul hijabi ayat hijab.